juga nama ayah senang nama si Satya. Nah, mudah-mudahan mah ayah ada penting ya. Tiga ayah sih, tapi keluar luar ya. Assalamualaikum. Woi, aduh sahade. Woi. Arwana, aya naon ieu arwana ka dieu? Gering teh euy. Sia masuk alasan. Gering aing. Nyebutkeun teh gering jeung gering we. Terus eta aya naon eta ka dieu? Ieu erek nulungan aing. Maksudna ieu boga warga keur gering, ditulungan. Warga nu gering nulungan nu gering, hutang bayar. Kapan aing teh sok mayar? Hah? Aing teh sok mayar. Sok mayar teh di mana? Eueuh. Terus eta bayareun aing sabaraha kitu? Ya. Ronda tidak hadir. Tina sabulan. Tuluy opsi eueuh. Tuluy jangka masjid kebersihan DKM eueuh. Yeuh teh. Aing geus teh hayang ngadenge sebutan anu encan. Pokona totalna sanaon. Kitu dihitung-hitung ku urang aya 100-an mah. 100 naon? 100 juta. Ya Allah, bro. Eta gede-gede ting 100 juta. Ya atuh di RT urang mah da karieu. Bonapit kabeh. Geus aya nampi gampang nya masalah duit 100 juta. Heeh. Kayak ku aing dibayar. Heeh. Da anak aing keur baralik ka induna. Ku aing ditanggung duit. Sok api. Bener tuh. Wah, sarua jeung bujur mah ya. Justru eta. Aing keur geuling bisa apal mah. Sarua lah. Aing teh keur geuling. Masa sia boga warga keur geuling kitu kudu mah kumaha ieu? Ayeuna mah kieu. Iya mah geus bogoh, penting mah orang mah ngadatangan sebagai RT. Jadi penting mah ya catetan. Ayeuna mah keur geuring. Tapi da dicabak ke sarua. Jadi ayeuna mah eta aing keur cik sing aya ieu na toleransinya gitu maksudnya. Tapi aing teu titah diuk. Ulah diuk RT. Da percuma diuk genan. Beri eueuh suguh teh. Urang sopan pisan ka RT. Beri eueuh suguh. Aya sih juga teuseun. Budak kemarin budak. Bubuhnya eta teh aing teh asa nu geulis sirup teh heueuh. Budak nu hiji keur balik ka indungna, nu hiji kan indungna di Swiss. Budak dua cabangnya. Dua aing mah anu hiji deui di Ambarawa. Keur balik ka indungna. Aduh, ngan maksud teh kieu teh. Jadi hutang anu 100 juta eta. Tai kuku teh. Ya, datang anak aing dibayar. Geus tai kuku. Soalna kas di dieu catetan beak. Beak kumaha? Aya nu nginjem. Hek saha nu nginjemna? Ulah dibejakeun saha-sahana nama bisi jadi fitnah. Nang jangka sararea ieu aya nu nginjem. Nyebut sama erek operasi. Nah, erek operasi. Jadi nyebutna nama hayang dipermak. Di plester. Tuluy hayang nyebut mah hayang payudarana jadi gede. Jadi gede. Kitu eta tadina segede kumaha? Meureun sade kieu ting hayang jadi 3. Asik. Aing mun jadi 3 percaya. Lamun jadi gede emang kan asa teu mungkin ieu. Atuh aing ayeuna kieu geus lah pokona mah kitu ayeuna mah. Ayeuna mah kasorangan mah. Lain-lain kieu teh. Maneh RT sebagai pimpinan di umum, tapi kan rakyat dia perlu tahu sebenarnya mah. Perlu tahu kan saha anu nginjemna eta teh kudu dibejakeun. Kieu soal duit eueuh mah. Ieu aya nu nginjem, ieu mah rahasia. Oh rahasia, jadi moal dibejakeun. Nang nyebutna nama si Ijah, jang operasi ekpermak beungeut. Jeung nyebutkeun ieu nah yang jadi 3. Oh susuna yang jadi 3. Yang jadi 3. Yang juga gede Cingagarayot meureun. Cingagarayot ya. Cingagarayot gitu. Oh gitu. Nyebutna. Oh berarti anu minjem duit si Ijah. Si Ijah tapi ulah dibejakeun. Rahasia. Eta mah si Ijah nyebutna nama operasi. Geus kieu gitu. Kieu teh.
Ya. Berarti kan RT si Ijah kan bendahara RT nyebut kena nginjem duit pakai duit yang dioperasi nyebut nama erek nambahan susu jadi 3 susu hayang jadi 3 banget hayang di plester hayang meureun hayang jadi lancip jeung rada bodas berarti RT nu boloho pangna boloho didinya cikene si Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gini si ya. atas di mana? Dia tuh panggilnya si Ijah. Panggil jeung si Ijah. Jeung saha? Si Ijah. Cicing heula sia mah Roman. Aing ngadak-ngadak jadi cager deh, gering. Broy-broy kesang deh. Waduh. Dengekeun teh. Berarti aing tuh gara teu. Jadi broy-broyan kesang ngadenge maneh nyebutkeun yang si Ijah jadi bendahara nginjem duit operasi susu jadi 3 banget di plester bieu lewat bieu pisan ku aing diinjem duit mah kantong kayas jadi eta paranti duit lain anu kayas aduh gambar Scooby-Doo lah juga naon eta pokona mah aing jadi cager RT si harudang deuleuh tah beda ngadenge eta maksudnya eta teh dengekeun susia dipake naon naik ke holiday cenah ka holiday aing bebejan lagi Yo aing minjem duit Ijah. Ka dokter aing buat si aing. Ngomongan teman kieu nek. Tuh, si ieu jeung si ieu. Jeung maneh panggih? Betul bieu. Tuh, nyebut naik berobat. Nyebut naik ka holiday. Holiday. Atuh ka. Nyebut ka holiday, terus erek naon? Erek rekreasi, hiburan. Ka aing ditemungkeun duitna. Kumaha carana duit beak ayeuna cenah. Eta duit nepi ka diambeukeun ka aing. Yo ambulan ku sia. Bita-bita. Di bita. Padahal duit maranehkan meh eta teh. Heuh mata aing jadi cager ya. Kunaon cagerna aing? Kahiji berarti ku kabolohan RT. Beunang ka olok si Ijah. Si Ijah pinternya kitu-kitu. Aing mah ngomong lagi ereka holiday, hiburan. Si jang rekreasi. Jang nanahaon di si keheadnya. Eta ka RT nyebutkeun jang operasi susu hayang jadi 3. Jang nyebutkeun hayang jadi 3. Hayang rada langsip, hayang rada bodas nyebutna nama. Geus kieu nama bisi RT teh percaya ka aing. Cik maneh kumaha ta Roman ngomongna si Ijah ka maneh kumaha? Tadi mah cenah. Iya cenah, ieu teh duit nu uing cenah. Nang usaha cenah. Usaha aing setahun. Erek kumaha teh ayeuna? Pemikiran RT. Ayeuna mah teh kumaha tah? Wangudag si Ijah we. Tah, halus kitu ayeuna mah. Ieu eta kunaon teh? Bayar. Iya. Oh, tuh da ieu mah. Loba duit. Roman. Dan teh bareu atawa ka nu contoh teh Ya, atuh ieu mah. Halus. Tas nyaba, inis nyaba jauh. Iya, ya mun dicaritakeun mah. Roman, heeh. Aing teh paling dagang cimol. Di Lombok. Ya. Tah di ditu. Aing teh bali. Di ditu aing teh menang 5 bulan. Arapal ieu meureun teh heula kan orang-orang ada gitu di Lombok 5 bulan. Aing teh bali. Di ditu teh. Dasar geus 5 bulan datang ka imah. Kan kasih bebek ponyo lin. Ponyo. Heeh, ponyo. Tah. Di ditu teh aya nu nitip. Nitip. Yeuh. Cenah amih rada kieu kuat meureun di ditu. Atuh kasih bebek nya. Amih rada nyogemakeun gitu. Lebih kuat. Roman nyaritakeun ka budak norakeun ieu mah geus pengalaman. Heeh. Nang ku aing teh datang ka imah. Tadi ya, bakat semangat teuing ya. Loba teuing murak obatna. Tah, bakat semangat. Loba teuing. Heeh, aing teh datang ka imah. Jebret aing teh muka pantau. Assalamualaikum segala itu ya, Lin. Datang aing ka imah. Neng di mana? Ya, abi tos di dieu. Dasar semangat 5 bulan atuh. Ya. OTW. Langsung OTW. Waduh. Wah, centeng meureun itu, Lin. Atuh diselilan 5 bulan teu papanggih. Aing teh nyeak we lain. Wah, aing teh buka lain. Yes, selimutna dibuka. Aing pas di tempat. Kitu we aing mah paparahuan lain. Cerita nama paparahuan wah gitu. Eta raja teh di ditu. Si pamajikan. Anu junaon?
Ih, manja nuju naon? Naon cenah? Berarti Ya, nu eta naon atuh? kenal pot. Aduh, Kenal pot. Aduh, jadi iya jadi bareuh, iya. pengen melendung gitu. Iya bareuh. Iya bareuh. Teu bisa balik deui. Iya, Roman. Ieu geus mulai ngawur cek aing si RT. Main ngawur. Kunaon cik ngawurna? Akibatku duit dipakai ku si Iga. Geus ayeuna mah ulah. Cik ayeuna geus masalah duit. Kumaha si RT eta? Iya, ayeuna mah ulah Udah aya ngobrol. tanggung jawab. Geus urang ngobrolkeun urang balik ti mana heuh, geus lila ayeuna mah kieu bae. Si Ija, suang arudag. Keun hutang maneh ka dieu mah, oke bae. Jadi Nu penting si Ija ditunda heula. heeh, nu penting si Ija ulah tepikeun ka kabur. Aduh udah ayeuna. Mang udah hayu ayeuna mah. Cager lin. Cager aing Heeh, jadi Ayo, cager. cager mah. Ayo, Bil, Tadi eta papangina Roman di mana? Hah? Jeung mana papangnya di mana? Eta di jalan deket di jalan bukan mah. Di jalan Ayo. ayeuna. Nu benar. Ayo di Ayo. jalan. Bawa eta Bil, ayo. Ayo. Ayo tuh. Mumpung Ayo. can idit kela. Ayo. Ayo amir tere. Ayo. Ayo amir tere.